lamun awewe kebenaran geulis hatena, ya Allah salakina bahagia. Sebab lamun awewe geulis hatena hiji bakal nawaran nyandu. Ngeunaheun kan ka salaki? Ngeunaheun ka salaki. Masya Allah Kak, mumpung ora keneh tanaga aya, jaimah boga, usaha keur maju, mobil ge atuh aya. Lah tuh maningan kawin deui be Kak. Masya Allah, asana jajantung tiis. Tapi lamun kasep deui hate salakina, Neng, sanajan Neng ditahan bege kakak mah moal nyandu. Geus cukup jang Neng bae, nu penting mah Neng setia kan mantep. No. Jadi lamun nu geulis jeung nu kasep hate aman dunia, moal aya demo. Malaya. Ieu makan salaki demo ka pamajikan jarang. Tapi nu loba mah pamajikan demo ka salaki. Eta nu loba mah. Ngademo naon eta. Nah, urang neangan nu geulis hate. Ketika urang manggih jelema geulis hatena, ketika urang ningali kasep hatena, bakal nikmat hirup di mana bae, posisi kumaha bae. Ketika jana jadi polisi, geulis hatena kasep hatena, jadi polisina tilok satangkep-tangkep. Polisi tilok sapriwit-priwit. Polisi kuari kan teu beres, main tangkep-tangkep aja. Bungkukula dicarita ke dunia polisi, muringkak bulu lain luluhur nu handap kayak milu muringkak. Ya polisi. Lamun urang manggihan jelema kasep hatena jadi abri misalna, mantep. Nyana sebagai kalang badan negara, nyana sebagai pelindung umat, nyana sebagai pelindung rakyat bangsa jeung negara. Apapun yang terjadi, mun geulis hatena mantep.